Kapuran yang rahayu saat menapai nabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Rampes. Meramang sadayana warga-warga itu. Alhamdulillah. Yang Tony Tante Keke, yang Wahyu Mang Jalu, yang Pepen Rasian Gwisesa. Syukur alhamdulillah biasa kali ngumpul dengkok ngarono tina hafal barokah. Ieu teh pangaserumping ka aki teh naha bade nglamar ieu eta teh penting. Dikeun bade nikahnya. Gitu. Ya. Mangga jauh hidup anggang di teang ari pawasna nya. Deueur-deueur kuna itu wek dana marang jauh hidup anggang di teang. Bade naon maksudna sagede silaturahmi. Nah, itu manawi reus kasumpingan kunonoman mangga kedakeun bejokeun peret mangga Walah. kieu gedeureuk aya sanes kieu ki kalaresan kan kabar itu terus diupload video teh. ras. Tah kan kaprabuan teh aya akun Instagramna oge gitu. Terus di YouTube oge seueur oge netizen anu naroskeun gitu tah. Malahan mah aya nu komen cenah teu tuntas teh mah teu tuntas cenah katapisan namina ge pami ditugaskeun sadayana pami ngobrol ge mah dugi ka sawawengi nya alaman teu bade kumaha ke dina YouTube na panginten durasina lam itu dulu nya tundu kada kopi ge CF teh kalau meureun sama kudu kudu nah ieu teh abdi teh bade neraskeun patarasan ti netizen cenah alhamdulillah seueur anu hoyong terang oge geuning karena sejarah teh panginten urang langsung we nya ieu teh aya tina 1000 pertanyaan teh kok abdi disaring 10 we kumaha kami 1000 mah da atuh wah abot teuing gitu mohon udah mau kersa sadinten ngawalan lagi janten nya teras we tonton tina akun keprabuannya keprabuan sebelah ngarang YouTube-na pasti aya diteraskeun ieu part 2 na pangintennya 10 pertanyaan heula bade di walar grup Aki Wangsa. Janten pertanyaan pertama nama ki siapakah Resi Agung sebenarnya? ieu teh nu kamari tos didadarkeun upami ngacu kana data di Yayasan Jati Sampurna. Resi Agung teh cenah disaruakeun jeung Cibalangan Terang. Cibalangan Terang teh Putra Jataka. Eta numutkeun data di Yayasan Jati Sampurna. Terus menurut data gitu akhirnya. Menurut data anu di tulis ku Yayasan Jati Sampurna. Sabada narumpi kagaluh kalimbangan seueur para sepuh nu ngawaler. Ari Cibalangan Terang mah dina zaman Cungwanara teu kacaritakeun jadi resi. Ya teu kacaritakeun jadi resi saur para sesepuh galuh sareng timbangan. Itu dina. Jadi upami dikaitkeun sareng data anu sanesna Resi Agung numkeun data nu sanes aya. Kamari kesedap di Kedar Resi Agung teh disebut satu urang Dharma Raja mah semua Resi Agung ari di Panjalu Kawali mah disebutna Lembu Sampurna. Lembu Sampurna teh anu putra kamari geus didadarkeun Cakra Dewa Hiji. Cakra Dewa Hiji dan putra Cakra Dewa Dua. Cakra Dewa Dua gadulai Surapati atau di Haji Putih. Tadi mungkin data eta. Nah, terus oke. Resi Agung itu kan 3 lu pengintennya. Tigaluh pengintennya Resi Agung teh. Nah, hubungan anak Galuh sareng Tembong Agung Tembong Agung sama-sama ngatur lebetna ka Galuh. Oh, Pak Galuh. Jadi lebetna ka kerajaan Galuh. Jalanan aya alasan-alasan geopolitik, persaingan antar elit kerajaan, antar kekuasaan,
nukeun data di Wangsa pertama kalebet eta teh Pajajaran Wetan. Pajajaran Wetan. Pajajaran Wetan. Ya. Jadi aya perkembangan politik pengaruh ke Cirebon. Jadi sebab Pajajaran dianggap kuat dan pengaruh Cirebon pun mengancam keberadaan Pajajaran, maka atas perintah sesepuh Galuh Haji Putih membuat Padepokan Bagalaksi Panipuhan berkembang menjadikan Kerajaan Tengah Agung ibu kotana di Kampung Muara Leuwih dan Maraja. Menang tahun jam biasa nambeskeun da imah daya kajian akademis. Jadi sejarah mah sudah dihitungkan ngarang tapi di masyarakat sumber primer gitu. Nah, iya. Cek. Cuy. Nah, kenapa sebagai Patih Galuh Resi Agung Arya Bima Raksa Kan kerajaan Temong Agung. Itu aya catatan di Maraksa ngadekeun Kerajaan Temong Agung. Oh, tak aya jantan salah kok enten itu nya. Sanes tepat duka di mana eta datana, apakah data itu teruji baik secara filsafat sejarah, baik secara praslastina, atau kajian akademisna. Jantan tak aya kitu nya Jadi- mendirikan kerajaan Temong Agung. Jadi dina carita-carita di Damaraja mah teu aya. Oh, Resi Agung ngadegeun Kerajaan Temong Agung aya oge ngadegeun Padepokan Bagalaksi Panyipuhan. Resi Agung mah dina data anu dipanyalu memang ngadegeun Padepokan Bagalaksi Panyipuhan. Sabada anjeunna nya sepuh nya mulang deui ka panyalu ka Gunung Sawah. Padepokan diserahkeun ka Haji Putih. Langsung ngadegeun Kerajaan Temong Agung. Namun itu subahas eta. jantan sanes Arya Bima Raksa anu mengadirikan kerajaan Temong Numutkeun Agung. data di panyalu sanes. Sanes. Numutkeun data dina tulisan Yayasan Jati Sempurna ya. Jadi di dieu mah teu biasa nandeskeun mana anu tepat, mana anu benar. Ieu kedaya kajian akademis, kedaya seminar. Tapi sejarah mah jangan sampai terlalu salah. Tai jantan siapa Resi Agung Arya Bima Raksa teh? Nah, Numutkeun dina catatan-catatan di zaman Kendan mah. Dina catatan sejarah Karangkamuyan aya. iya. Aya ada teh Cibalangan Terang teh aktifna ciu kamera. Oh, itu mana? Gitu nu ngurus ti lemur coba di ciu mana mah dipalingkeun di orok beureum di Walungan ka Pami ikut Aki Balangan Terang terus diasuh ketika ngajar erek tulis Nokia. Anu situsna teh aya di Banjarannya cieu mana teh? Situs di Banjaran di Karangkamuyan aya Abdulasan eta Karaton. Hari makam nawa can kapendak ketemu aya sabaraha pendapat yang makam di puncak Damar teh disebut Mbah Entol teh eta teh makomna Ciumanara itu paptilasanana. Puncak Damar anu di Jati Gede. Jati Gede di daerah Kismah. Hmm. Disebut teh Mbah Entol. Contoh. Eta aya sabaraha pendapat di sesepuh Damaraja sareng sabulirana. Terus itu ya pertanyaan dari aya ieu mah nyangkut pautkeun Ratu Galuh. Ratu Galuh hubunganana sareng Resi Agung Arya Bima Raksa teh naon? Galuh sareng Arya Bima Raksa apa karena Karangkamuyan teh Galuh. Galuh teh dibagi sababaraha dinasti. Ya, aya Kendan Galuh, pusat kerajaanana di Nagreg di zaman Prabu Manikmaya. Dialihkeun ku putrana Orti Kendayun ka Limbangan. Di Limbangan dialihkeun ka Karangkambuyan. Di Karangkambuyan dialihkeun ka Galuh Kawali. Di Galuh Kawali dialihkeun ka Pakuan Pajajaran. Dihijikeun Kerajaan Sunda jeung Kerajaan Galuh
jadi Pajajaran. Jadi aya kaitan. Nah, jantan tadi aya pembahasan Tembong Agung kan nya. Seueur oge paterasan arti Tembong Agung teh naon? Tembong itu berarti ketinggali, tampak. Agung itu mulia, besar. Jantan kerajaan anu katam Jadi agung. nautikeun hiji cita-cita bahwa Tembong Agung itu suatu ungkapan ingin menampakkan sebuah kemuliaan dengan cara ya tadi pamimpinna adil, bijaksana, jujur, korupsi, pas pamimpinna ieu mah ada korupsi. Nah, eta Kalau yang dukungan mah wah ka urang teh amplop Ya. isinan nah ada terjadi janji teh ka mana? kamana yuk dina kursi culak cilik dengan paligeun. Ya. Tak iya paminten Raja Tembong Agung anu pertama teh paminten kula nyebutin. Tapi juga gitu. Tah sabaraha lami berkuasa teh? Ya biasa nandeskeun mana anu bisa dijadikan dasar kehidupan. Cek dina Catatan Jaya Sampurna mah 678 dugi ka 770 Masehi. Nah, itu nuhutkeun catatan di Yayasan Jati Jadi Sampurna. Dinten deui sareng data-data sanes. Sok aya benten-bentennya. Aya mari kedah diuji. Setiap data ieu kedah diuji. Jadi bahasa ieu anu bener, ieu salah, biasa kitu sejarah. Tapi data-data nu aya dikembangkeun, diuji, nah terus dianalisa, baru direkonstruksi. Nah, jadi rekonstruksi sejarah disusun kembali. Dia jangan aya di Sumedang teh. Ada kurang perhatian dengan sejarah. Perhatian karena naon? Dahar, duit, dawau jeung teh, duit, pulus. Iya Bagala Asih Panyipuhan, apa hubungannya dengan Galuh dan Tembong Agung? Otomatis, ya, Tembong Agung masih ada di wilayah Galuh, tetap kan sedulur. Sedulur. Jadi otomatis ada kaitan psikologis, kaitan kepentingan politik, kaitan kepentingan ekonomi, keagamaan, segala beberapa unsur berkaitan. Ya. Segala keterkaitan apa kita nyakinya? Bisa. Dan dina embrona zaman harita memang upami ngacu karena data bangsa kertas karena tilimbangan memang terjadi gerakan Islamisasi yang dibawa oleh para wali. Eta gerakan kumaha ya? Jadi Islamisasi, jadi Penyebaran syiar Islam, menyebarkan Islam. Cuman di zaman wali masuk ke Sumedang, Islam itu menggunakan pendekatan budaya, bukan dengan cara-cara perang. Itu dengan pendekatan budaya di zaman wali. Jantan kitu panginten Islamisasi kapungkur mah budaya Melalui budaya seni, contohnya bermiung, berbana, malah seni aya di ulang teh dimanfaatkan dijadikan medium syiar Islam. Benten sarang zaman para wali mah lewat perdagangan cenah saeureutnya. Para saudagar. Jadi kan anu disebut ulama teh rupi-rupi. Aya ulama klik politik, aya ulama tabligh, penceramah, aya oge ulama idunya. Nah, ulama idunya mah deket penguasa di tempat duit. Oh ini segala naon teh duit. Aya oge ulama isu. Aya oge ulama istiharat, aya jarang. Anu jarang teh Istiharat mah nyuhun bantuan ke Pamarentah, siap pesantren lagi digobong make atap-atap inyuk baheula. Laras mah teu nembongkeun kaengan kamuan. Tuning sederhana sifatna alami tapi dina lagi ngadidikna tuning tetap dina ajaran tauhid. Nah gitu. Tak ieu teh pamintan Resi Agung teh pamintan Galuh Putra. Arya Bima teh ati Galuh teh nah hubunganana sareng Aki Balangan Terang sami terapi kumaha? Latihan Kan aya sabaraha tilu data.
Jadi upamanya nak data anu bala mantrang saya kaitan sama sejarah-sejarah kadieuna. Oh, saya. Untuk Untuk. peran Sumedang di mana? Gitu ya, tidak dekat ceritakan kerajaan Temu Agung bekerja sama dengan Karang Kamulyan, gaya kaitan cerita rakyat, utamanya di Dharma Raja. Jadi di Dharma Raja mah abad harita menyeritakan Ciumanara we. Gaya terkait kalau kita Jimare Raja kan Ciumanara gaya. Ada cacang ayahnya. Nah, jadi sulit narungtikna. Mata di mana eta penetapan tahun. Nah, iya, aya alasan-alasan anu memang mendasar, ya itu bisa jadi rujukan data itu. Pokoknya semua data di dalam sejarah apabila bisa dibenarkan melalui penguatan sumber data, ya bisa dirujukan. Nah, sejarah oke untuk asal tulis, asal iya, kada aya Kadang-kadang data primer. data primer mah gitu. Saya nu sulit diulang teh data primer kita di dinasti Ratu Pucuk Umun kaditu. Jadi hengker ku data urang teh. Ku data tertulis anu jelas, centre rinci. Saya teh ditarung kitu teu menak gitu kecuali di Limbangan di Panyaru. Nah, eta mah aya. Oh, Aya tahun-tahunan seperti itu melalui kedah dibahas takun kaya data sejarah di Sumedang melalui kajian akademis atau lagi seminar. Tadi di mana anu aya teh? Panjalu Eta mah tos akurat pengintannya. mulai tulisan-tulisan Pak Mendes Sumedang masih kayaknya simpang siur. Siur versi. Oh, versi iya. Ya, cuman sementara orang terbiasa menjustifikasi bahwa data ini salah. Mohon. Biasa gitu, berarti iya mah kada aya kajian-kajian ilmiah. Orang misalkan ngakoni salah, oke berarti orang udah kena Siap. kada siap ngelaraskeun Argumennya, datanya, memang keun we heula. nya. Oke, pemirsa saya inisiatif dari sejarawan daerah, budayawan daerah atau pemerintah yang mungkin bisa terungkap tabir sejarah yang gelap, Mohon. yang salah bisa. Atas panginten kira pertanyaan sakitu heula panginten. Laki Mungkin ya anu kita minamali na urang belajar sejarah mah ada urang apal esensinya. Sensinya banyak ini. Esensi sejarah itu ya, untuk apa? Memiliki nilai-nilai luhur bahwa peristiwa masa lalu belum tentu berlalu. Sejarah itu selalu berulang, disebut reinkarnasi. Jadi memahami sejarah satu yang harus kita catat, kesalahan-kesalahan masa lalu jangan diulang. Kebaikan-kebaikan masa lalu jadikanlah pedoman dan tuntunan untuk memilih dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Itu tujuan sejarah. Jadi kita harus betul-betul mengapresiasi sejarah itu secara bijaksana, adil, mendasar, sekarang kaharti kupikir kacampak rasa. Nah jadi seperti itu. Terus tokoh-tokoh sejarah itu sudah mempertontonkan kebaikan-kebaikan, keteladanan-keteladanan dari sejak adanya kerajaan. Nah inilah keteladanan para pemimpin inilah yang harus ditiru oleh generasi. Nah, kita ini termasuk generasi leluhur, generasi pejuang juga. Jadi sejarah bukan hanya tertarik dengan kisah-kisahnya, akhirnya terlena dengan cerita-cerita yang direkayasa. Mohon kata jadi begitu. Nah ini mengabaikan aspek nilai yang betul-betul melekat di dalam sejarah itu. Nah, contohnya apa sih sosok Prabu Gesanulun? Nah itu keteladanannya itu harus diungkap. Cara memimpinnya seperti apa? Nah inilah yang harus disosialisasikan kepada generasi sekarang dan generasi akan datang, atau kepada generasi muda. Contoh jangan terlalu jauh, Pangeran Kuangya Bupati Sumedang
dalam tatanan kolonialisme pemerintahan Belanda kok bisa menciptakan ekonominya meningkat, rakyat Sumedang makmur, malah bisa membantu rakyat di Karawang yang ditimpa kemiskinan. Padahal pada saat itu berada di lingkaran kolonialisme Belanda. POC. Hebat maju Sumedang. Maju. Ayeuna nama APBD Barokah hampir 1,7 triliun tahun, tapi itu tuh baju-baju. Oh, kacau ini. Kacau. Tahun Mawi untuk generasi milenial. Seorang pemimpin, siapapun pemimpin atau raja atau presiden ya, yang dianggap pemimpin berhasil dalam tatanan negara bisa meningkatkan per kapita, bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Tak lamun pamimpin teu bisa meningkatkan per kapita jeung daya beli masyarakat, pamimpin gagal. Gagal lasut. Rasut ya, rasut nah gitulah tarupina nuhun disumpingan ku nanoman heng kuat tenaga jadi reus ya, dina arti resep kana sejarah artina di omongan ieu nuporok mah ke song-song panjang ke cukang ya manfaat sadaya tepat sareng henteu da urang mah lain pelaku sejarah ya teu ngalaman teu ngarasa titinuan teu ieu pangbenerna teu ieu salah kayak kitu kumpulkeun we data-datana supaya jadi bahan kajian. Nah, itu sakitu kapiatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.